aya ngarek mangiteukeun sebab politik nitah kawin wae teh posisi dikobongkeun deh aya duit gablok gimana gitu. Ya, ayeuna teh urang jadina kana usaha naon nya? Urang kana usaha naon atuh nya? Urang rek usaha cayu ya. Secara kamari cek Akang. Siap, Mad? Ayo siap. Di mana, Jang? Di Tanjung Sari. Di Tanjung Sari. Bade naon? Bade harus pondok. Biasa teh Mas kieu. Nanti asa wae kita meni alus buuk pribadi itu kararonek gitu ari ujang teh pagawe teh naon tuh asana? Kieu we galandangan. Gelandangan. Lain gelandangan. Lain. Oh, gitu. Tuh enak teh hayang masantren. Maksud masantren teh rek naon? Hoyong kumanya. Hoyong ngajar diri lah gitu. Ngajar apa ngajar? Ngajar. Sugan we kitu kaharepna bener. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mah alhamdulillah ari hayang masantren mah sok insyaallah ai masantren mah ditampi wae, yang penting mah urang teh berenang hayang diajar karena bener, hayang diajar tina teu nyaho hayang nyaho, nu teu bisa hayang bisa, anu asal teu bener hayang bener, nu taina teu soleh hayang soleh. Tah ayeuna mah berarti hayang babarengan urang diajar itunya abi ge sami gitu. Keun wae baheula kurang ajar oge, yang penting mah ayeuna kaharepna sing daek diajar karena bener. Tuh. Akang ya sugan ya hirup teh dah. Bertanya heula ya kalau menjadi guru ya. Sugan atuh hirup teh. Harus diajar usaha ya. Alhamdulillah nepi ya ngan euy. Ini Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jang Jos. Antar teh supaya dia tarik. Di mana, Jos? Bade Akang. Oh, gitu. Kumaha sararehat pemajikan yang anak? Atuh tadi ajakan ka dia. Nuju ngajar kan. Nuju ngajar alhamdulillah. Ieu teh alumni mangta, ieu teh ngaranna teh Jang Jos gitu. Nampur mondok di dia kantos sasarengan di dia diajar, lain mondok dan diajar. Ai pamajikan tuh, ieu ge sami tuh. Tuh bener borelang pananganana. Da iri hayang diajar karena bener mah da ditampi insyaallah di jadinya. Ieu mah urang babarengan diajar gitu. Jeung alhamdulillah nasibna teh panena mah nikah anak saja. Ayeuna sok ngawurukan murang kali salit-aliteun. Ya mudah-mudahan ya kaduhan ilmu anu manfaat, jadi jami anu soleh. Mohon kapungkur ge abdi sami. Kamu abdi berbeda bajingan kamu abdi mah yang mondok kan itu kapungkur usut islami. Alhamdulillah ya nanti asa tibang meureun aya nanti diajar usaha abdi mah mantap ka dieu teh rek naros menjadi guru gitu. Oh, usaha kana naon atuh Jos teh? Diajar ngarongsok kan. Diajar ngarongsok. Oh, alhamdulillah yang penting mah halal gitunya sabab urang teh kangingan pakana anak pamajikan gitu. Didoana kan. Amin, didoakeun. Tah kabeneran di dieu ge. Jigana mah seueur rongsokan, Jos. Sok kecanakan ka santri. Sok mudah-mudahan atuh laku gitu. Sing berkah, usahana sing lancar sehat walafiat gitu nya. Budak. Ka mana santri teh? Santri. Ya santri pamegat ka darieu. Suara Akang tadi tengah geroan. Iya tamat, aya Mang Ojos, alumni nu kapungkur teh ya, alhamdulillah eta teh usaha kana rongsokan cenah. Sugan seueur ieu naon teh, aku atilas di pinggir-pinggir pondok sok arumpulkeun ka budak santri. Sugan aya rongsokan sok canakan paman, kumpulkeun lumayan atuh kangge masak-masak atuh. Tah ieu mah atuh sambil ngantosan murang kali. Sugan mengenang atuh sakarung dua karungan mah. Jangan apa? Pokoknya MPO aya, gara-gara aya, udah ya. Tah, Jang. Eta contohna salah sahijina Kang Ojos. Atuh mudah-mudahan ujang teh jadi murang kali anu soleh. Sok sanajan kampungna salah. Mudah-mudahan jadi jelema nu bener. Asal sok sanajan asalna ge teu bener. Sugan we jadi jelema nu pinter, sok sanajan asalna bodoh. Kurang sasarengan jeung urang kainu aya di dieu
bahkan orang teh sing jadi contoh kanu sanes naon atuh ka Bandungan teh baheula dan teu mantak jadi manfaat ieu ke masa depan orang teh. Udah. Tah geuning Jos tuh alhamdulillah meunang sakarung Jos. Mohon Kang. Kang punten nyuwun witi pada nimbang rosok. Mohon mangga. Mana, Mat? Iya, Mang. Itu lain. Sekarang itu. Rosok timang. Ah, tuh. Kumaha orang ngomong teh? Betah. Hah? Cukup. Yang baik baik. Hah? Gimana, Mang? Yang. Bagaimana dia danya? Bagaimana hargana 3.000 jangnya? Gimana? Bisa 1.000 nya. Iya. Iya. Ayak jang gitu. Tenang jang gitu aja. Mas. Kabehna 45.000 nya. Saja amat goceng. Aya 50 atusnya nampi barangna nya sing berkah ku abdi icalna. Iya 5.000 di, Mang. Kanggo ujang Oh, nun, Mang. nya sampuna. Tah nama Amang sok kiting di kobong sabaraha wae oge mudah-mudahan atuh ayeuna jang ojos geus ngamukim diajar di bumi sareng rumah tangga sing bener sing runtut raut sakinah mawaddah warahmah keur ngora mah diajar usaha naon bae yang penting halal sabab ari usaha mah Mang Ojos teu kolot teu budak urang tidak hidup di dunia sok we yang penting mah halal lamun geus kolot mah geus teu laku da kulit teu laku pan meurentana gak geus kurang kitu nya tah euna mangpang keur ngora sing loba kadaek sing loba pangabisa naon we yang penting mah halal bari bener jujur di mana-mana ge aing geus kolot mah diibaratkeun seperti tatangkalan urang rek ngudag-ngudag harta moal ka udag naon sababna sabab Ojo sok tingali tatangkalan anu geus dituar anu nyesa teh pan meureun naonna tinggal tunggul na itunya ari tinggal tunggul urang ngarep-ngarep naonna paling jadi oge meureun supa gitu tah teu beda mun urang usaha aing udag-udag harta aing geus kolot mah da geus maka udag tinggal ngabeneran hirup tinggal urang ngabebenah naon istilahna memeh maot gitunya ngalobakeun pahala kana kasayan. Mohon Kang, mohon ketampi pisan Kang. Kang, punten bade pamit, bade milare di rosok. Ya mohon Kang Ojos mangga sok sing berkah salamat kade sing lancar usahana didoakeun sing lobakeun baca sholawat baca zikir supaya orang teh di dunia bahagia di akhirat oge urang bahagia. Kang bade pamit. Mohon mangga hati-hati. Kiraha aya pangiseukeun gitu. Tugan we atuh. Tahun ayeuna kitu. Supaya nu ngagentosan itu nyiseu sorangan wae. Gobong di foto selami gitu. Wayahna we gitu sorangan mah kieu di gobong. Urang arek jeung Mang Osid we eta nanti nyuruhan ngangon domba. Di Ocidna ka mana Ocidna? Biasa we masyarakat. Udangkeun atuh. Aya nu udangkeun. Kurang bisnis. Udang, ngarit. Udang, juhur ngarit. Ngomong teh we. Burang nih, euy. Nuh. Tugas negara yang geus beurang ieu. Ngarit heula ah.